Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Puji sinarang syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempetan kanggo urang tiasa patepang rarai dina ieu kasempetan. Sholawat sinareng salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka para kulawargina, para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Bakti Satria Untara ti kelas 11 MIPA 7 simkuring nganggem pancen salaku panumbut catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu kersa hadir dina ieu waktos kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan COVID-19 sareng pentingna ngajaga kasehatan di masa pandemi ieu. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Sateu acan nincak kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Ibu Epi Sri Rahayu MPD anu mangrupakeun guru biologi di SMAN hiji Majalengka. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD anu mangrupakeun guru PJOK di SMAN hiji Majalengka. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Sateu acan nincak kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Epi Sri Rahayu MPD anu mangrupakeun guru biologi di SMAN hiji Majalengka. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD anu mangrupakeun guru PJOK di SMAN hiji Majalengka. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, kanggo nyingkat waktos hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Mangga ka Ibu Epi Sri Rahayu MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Epi Sri Rahayu MPD anu atos ngadugikeun kamandangna nyaeta ngeunaan hal-hal anu penting pisan ku urang sadayana diperhatikeun ngeunaan COVID-19 ieu. Hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD disumanggakeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Para hadirin tah kitu geuning hal-hal nu kedah ku urang dilaksanakeun sangkan kasehatan urang teh tetep kajagi. Kulantaran waktos anu sakedik salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pananganana teras nyebatkeun namina. Hatur nuhun ka Febrio anu tos ngadugikeun patarosanana kirang langkung ngeunaan cara ngukulan rasa males pikeun olahraga. Kukituna mangga ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD anu atos ngawaler patarosan ti Febrio. Anu siwalerana nyaeta kirang langkung urang sadaya tiasa ngawitan olahraga anu tiasa dilaksanakeun di bumi. Atanapi urang tiasa ngalaksanakeun olahraga anu bener-bener ku urang dipika resep jeung sajabana. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbut catur nyuhunkeun dihapunten ka para hadirin sadayana bilih aya cariosan-cariosan atanapi kekecapan anu kirang marenah. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.